Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Allah 'azza wa jalla, kullu 'amali bani Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapayunan ibu-ibu jamaah pengawasan bil khusus anu sami-sami hadir sumping bombak ngaranyo ngumpul ngayung di majelis ilmu di Musala Nurul Amal. Anu kusim geuring dihormat, mudah-mudahan ngumpul ngayungna urang sadayana dina raraga ngahanca pangawasan batin sing janten wasilah urang pinanggih sareng kahirupan anu bagja dunya parat dugi ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kasakumna umat muslim anu sami-sami ngupingkeun kana ieu pengeras suara, mudah-mudahan sami kenging kabarakahan tidak ieu pangaosan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang tos lebat sasi Ramadan kirang langkung 20 genep dinten deui lebaran. Lebaran itu kata sedih itu gitu gimana? Ajuk gama duka puskapes saya duka acanya. Ya mudah-mudahan orang sing aya milik rezekina kanggo geser ajuk, anu sae. Da urang teh tawis bingah ya, geser ajuk anu sae teh tawis bingah sanes bade pamer ajuk. Tapi tawis bingah urang teh alhamdulillah tos dipasihan kekawasaan ku Gusti Allah tiasa nyampurakeun puasa, gitu maksud namanya. Sanes pamer gitu, sanes bade pamer ajuk. Tapi setelah acan lebaran teh urang teh tetep kena puasa namanya. Ayeuna puasa. Seueur jalmi anu teu kabujeng ngiringan puasa ayeuna. Sadinten deui kana puasa aya nu ngantunkeun. 2 dinten deui bade ke puasa aya nu ngantunkeun. Nya kamari di Sukamulya. Sadinten 2 dinten deui kan aya nu ngantunkeun. Saha makmur saha? Nya beritana mah kabeh saha sih? Nya. Umurnya nya makmur tos 70 tahunan. Tah, ya urang mah masih dipasihan kana watos Gusti Allah tiasa tepang deui sareng sasi Ramadan. Nya sanes ngan saumur kamari tetangga urang di Sukamulya, tapi kemungkinan besar dari daerah-daerah nu sanes oge nya sadacan Ramadan teh aya nu ngarantunkeun. Ngantunkeun. Eta mah diwongi teh pika anjing-anjing dua-duana. Itu jelasnya. Iya. Tuh, memang usia mah kan sanu apa masalah
Masalah ajal mah urang mah alhamdulillah dipasihan keneh waktu Gusti Allah tiasa hadir, tiasa merasakan kesucian bulan suci Ramadan. Buktosna urang tiasa merasakan kesucian bulan suci Ramadan teh urang ku Gusti Allah dipasihan kadaek, dipasihan kakawasaan bikin ngalaksanakeun puasana. Dan teu sadayana jalma anu ketika suping bulan Ramadan oke ngiringan puasa Ramadan. Urang mah alhamdulillah saja dugi karena Ramadan teh dipasihan taufik ku Gusti Allah biasa puasa dina Ramadanna. Alhamdulillah tuh perlu disyukuran. Sok sanaos puasa mah duka. Ya. Ari dina dohirna mah kan urang teh nya tos pada terang ulah sampai aya perkara duniawi anu asup kana patuangan urang, kana bolongan tubuh urang anu ngarus anu molompong. Lawan bahasa Sunda mah guru kapungur sok nyurahkeun teh gitu. Bolongan anu aya dina awak urang anu nerus anu molompong. Ini seperti mulut gitu ya. Telinga nah itu kan terus molompong karena patuangan. Nah, lamun aya benda-benda anu masuk melalui lubang eta maka puasa urang batal. Tah, urang dina zahir nama alhamdulillahnya selama di kawin bijil matahari subuh ya, di subuh saeb bijil matahari mah saeb subuh, bijil fajar subuh gitu ya. Teras duwi ka terbenam matahari sabaraha dina kamari alhamdulillah orang terus beres. Puasa dina zahirna terus beres. Tapi apakah batinna urang teh tos leres-leres? Kan urang ge perlu ngemut deui gitu. Perlu naon namanya teh muhasabah, introspeksi diri, mengkaji diri deui. Margi puasa teh nu salaresna sanesngan saukur puasa tina nahan barang tuang barang leuit wungkul. Hakikatna puasa teh puasa anu bener-bener berkualitas anu bernilai sanesngan saukur puasa nahan tuang nahan leuit. Tapi puasa anu sampurna nyaeta ketika puasa teh zahir batin. Sanesngan saukur urang menahan diri tina tuangeun, tina leueuteun barang tuang, barang leueut, tapi tina hal-hal anu dilarang ku Gusti Allah ku urang ditahan. Dina setiap anggota tubuh urang. Kan tadi mah dina lubang-lubang anu terus anu molompong pami aya asup barang kadinya maka batal. Tah ari ieu mah larangan-larangan Gusti Allah dina sadaya tubuh urang memang henteu mantak ngabatalkeun kana sahna puasa. Puasana tetap sah tapi teu kenging pahala. Mungkin teh teu kenging pahala. Seperti puasa mah puasa tapi letahna teh sok nyarioskeun batur. Sok ya kahidinya. Saur dina hadis aya 5 perkara anu mantap ngabatalkeun pahala puasa. Anu mantap ngurangan pahala puasa terus pada uninga juga nantinya. Ngan urang emotan deui. Kahiji ngabohong. Kahiji ngabohong. Ngabohong teh henteu ngabatalkeun kana puasana mah. Henteu jadi batal. Dohirna mah tetap. Sehingga pamit puasa orang teh batal, urang teu wajib ngodoan. Ya. Kusaha ngabohong seumpamana teh, batal puasana. Lamun batal ku sabab ngabohong, berarti engke kudu dikodoan deui di sawal teh. Ku ngabohong ngumpul, aduh mangkaning. Mangkaning kana ngabohong teh nya. Tah, henteu ari mantak batal mah ku sabab ngabohong teh, tapi pahalana berkurang. Pahalana ngurangan.
puasa urang teh. Nu kadua gibah. Gibah teh ngumpat ngomongkeun batur. Teh ieu henteu batal mah puasa urang teh, tapi pahalana berkurang. Nya ngomongkeun batur, pokoknya ngumpat. Pokokna mah lamun batur naon namanya setiap sesuatu anu ketika batur terangeun teh bakal teu narima, tah eta tos kasebat gibah. Sebatna gibah. Ini ngomongkeun kekurangan orang lain, anu orang lain teh pasti teu narima. Bade di dirina atau anakna atau salakina pamajikanna babaturanana termasuk kendaraanna. Nyeroskeun kendaraanna eta motor teh cenah ieu mitra disusuh pisan. Eta teh nyarioskeun eta teh ngomongkeun motor batur. Si eta mah cenah motor teh teu dikumbah. Meuni ledug gitu tuh. Ngomongkeun motor teh sami teh gibah. Ngomongkeun motor batur sami. Pokona mah anu sangkut pautna sareng batur we gitu. Anu sangkut pautna sareng batur bade anakna, bade keluargana, rumahna, motorna, termasuk satona. Kita kasbat gibah kene, ngurangan pahalana. Ayeuna nu katilu aya disebut namimah. Namimah teh ngadu domba. Tapi sanes ngadu domba, ngadukeun domba gitu ya. Ngadukeun domba apa adu-adu tanduk. Memprovokasi naon atuh dieunya? Mamanas batur. Ya. Mamanas batur. Jadi pas saya batur teh tukang kali tukang dieu. Ceuk kasih A teh tuh cek si B kieu sia maneh mah. Kasih B si A tadi ngomong kieu. Tungtungna si A jeung si B teh pas saya. Nu tadi nu teh nu nyampaikeun kabar ti si A ti si B teh eta disebut teh jalma tukang namimah, tukang ngadu domba. Tah ketika tukang ngadu jelema artinya tukang ngadukeun jelema. Nya ngadukeun jelema. Tah eta teh mantap ngurangan pahala puasa. Tas tilu tanya hiji ngabohong, dua ngomongkeun batur gibah, tilu namimah, ngadu domba, provokasi, sok ngomporan gini, sok ngomporan. Nu kaobatna sumpah palsu, susumpahan. Demi Allah henteu, padahal mah nya. Ya sing demi nage cenah henteu. Ya, tapi dia mah jarang aya susumpahan gitu ya. Demi Allah nage henteu urang mah. Jarang ya di orang. Dalam sumpah palsu, ketika puasa nama teu batal, teu wajib dikodoan. Tapi pahalanya berkurang. Nu terakhir nu mantak ngurangan karena pahala puasa teh nyaeta melihat atau memandang ningali make syahwat. Ningali make syahwat. Ningali karena sesuatu make syahwat. Utamana karena perkara anu haram. Utamana ningali karena perkara anu haram. Ningali karena perkara anu haram, eta mantap paling make syahwat, eta mantap ngurangan pahala puasa. Ari teu make syahwat mah teu kahaja seumpama teh nya. Teu kahaja. Eta mah teu mantap naon. Keur di jalan na motor. Aya masyarakat di lima ibu-ibunya. Aya bapak-bapak keur manggul naon batu, teu make baju. Kan haram ya ningali aurat bapak-bapak. Katingali teu kahaja eta mah. Tari teu kahaja kitu mah teu nanaon. Teu nanaon. Ari ngahaja-haja make syahwat teh eta dosa, jeung mantap ngurangan kana pahala puasa. Termasuk iya deh iklan-iklan
Nah, iklan dina TV. Sanes ngan saukur syahwat farji ya, tapi syahwat perut mungkin teh. Makanan, mantak saur sepuh kabungkur, bapak puasa teh tahu apa teh ngali TV bisi kabita. Kan sok iklan-iklan nanti gini ya, iklan sirop, wah sirop nawan hai itu meni seger jika adanya, meni nepi kangelok orang teh, deh asa hoyong gitu, kasih bapak teh, pak meser iya nya, lawan uih teh, meser sirop anu, ngelok pan karena teh kalau teh langsung tuh asa kumaha gitu, kata Nabi. Ningali maben nawan itu karasa. Nepi ka ningali cucunguk oge jiga korma. Ningali cucunguk oge jiga korma. Dan hiber doang. Orang dicopot ieu hiber cucunguk gini. Tak urang nepi ka ningali barang-barang begitu, tapi kan timbul syahwat perut, syahwat pagi, tadi mentang ngurangan karena pahala urang. Sehingga kepungkur ya sepuh-sepuh kepungkur mah karena TV itu kadang ulah sering nonton TV, bisi pahala urang jadi ngurangan nanti tidinya karena hayang jadi nyayang di minuman eta gitu, terus hayang makanan eta yang saja banyak. Kan tekenging nuju puasa mah urang tekenging hayang makan sesuatu ya nuju puasa keneh mah gitu. Tah, ayeuna komo ayeuna mah bari gitu ya. Ujian teh gitu. Kemana dicanda? Ningali TikTok. Wios ari sekedar naon namanya teh nya urang teh hoyong apal menu berbuka ayeuna jeung naon ieu gitu nya. Supaya ulah bosen cari gitu ya. Cari di internet, akhirnya naon dia supaya ulah bosan. Tapi ulah aja scroll, wah yuyu, wah gitu. Ada aja scroll sehingga seueur kapita gitu, padahal tinggal peser gitu ya aja. Itu mah ya tawisna saja gitu, ngurangan waktu urang, jadi waktu kurang barokah, ya tinggal peser opo jadinya, itu aja. Jadi saya nama ya aya waktosna gitu. Scroll main HP aya waktosna gitu. Sareng pangaosan aya waktosna saminggun sakali. Terus nu sanesna ge aya waktosna. Tah itu 5 perkara. Kahiji ngabohong, kadua gibah, katilu namimah, kaopat sumpah palsu, kalima ngalih make syahwat. Syahwatna syahwat perut atau syahwat farji misalnya wae. Kita 5 perkara mantak kurangan karena puasa urang. Kumaha tuh urang mah berarti puasa teh plus. Lamun seumpama teh sering ngalakukeun sapertos kieu teh nya. Aya we hiji-hijieun seumpama nya. Pami teh ngabohong, isuk kene tos ngabohong. Eta karege dug subuh. Hong adan gitu subuh ditanya ke si bapak, ari duit tadi juga udah belanja yang sawit di mana? Duka, aduh terus nggak bohong gitu. Terus dia terus kurangan tuh ya. Oh sebenarnya ayah weh hiji-hijian lah tengah bohong, gak tanapi gibah, tanapi namimah jeung sejenisnya. Berarti urang teh teu full nilai puasa urang itu. Kami hoyong pul kumaha nya kedah ngalembur, kedah kerja lembur. Pagi urang hoyong laras-laras kenging pahala puasa, kenging Ramadan, kenging padilah puasa dina Ramadan. Saur Kanjeng Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Atau kama qala Rasul. Sawe jalma anu puasa bulan Ramadan bari iman tur nyupri ganjaran karena Allah, maka dosa-dosa anu tos dipayun bakal dihampura ku Gusti Allah. Eta teh lamun puasana leres. Henteu kacampuran anu tadi teh ya. Anu teh aya ngabohongna, anu teh aya ngomongkeun baturna. Teh teh pami puasana leres-leres.
Urang makan kusal rumaos puasa teh seumpamanya rumaos teh urang mah jami biasanya kadang kacaletot ngabohong, kadang ngomongkeun batur teu karasa. Tah urang kedah kerja lembur. Kerja lembur kumaha maksudna? Jang nambal kakirangan pahala puasa urang. Kan urang ge pami damel. Ya, pami damel di pabrik lah katakannya. Di tempat padamelan. Kalau rasa teh nuju aya peryogi anu rada ageung ngitung kana gaji biasa mah moal nutupan. Akhirna urang teh kerja lembur untuk menutupi kebutuhan tersebut, kekurangan tersebut. Tah ayeuna ge urang ketika rumaos puasa ngakirang maka kerja lemburna kumaha? Melakukan amal-amal ibadah nu sanes dengan sabur puasa. Dan sajeroning urang puasa teh bisa bari melakukan aktivitas kebaikan anu sejen. Puasa di subuh nepi ka magrib teh nya. Henteu puasa wukul, tapi tiasa berbuat baik anu sejen. Ngaos Al-Qur'an, sholawat, zikir, ngiring pangaosan, sedekah, jeung sajabina. Eta janten amal kerja lembur urang sehingga bahkan wongina ku urang sok di tarawehan wongina teh nya sok tarawehan berjamaah taraweh. Tah eta termasuk kerja lembur. Urang teh da rumaos ari naon teh ngandelkeun kana puasa mah seueur kakirangan, maka urang teh kerja lembur. Ditambalan ku ibadah-ibadah anu sanesna mudah-mudahan we gitu nya ku ibadah anu sanes urang teh kenging rahmat Gusti Allah anu diturunkeun dina bulan Ramadan, magfirah sareng karidhoan Gusti Allah. Margi bulan Ramadan teh bulan rahmat, bulan ampunan sareng bulan karidhoan. Kacida rugi pisan jalma di bulan Ramadan teu kenging rahmat Allah, teu kenging ampunan Allah, teu kenging karidhoan Gusti Allah. Kacida balangsa kacida rugi pisan. Tah urang hayang menang rahmat maghfirah sareng karidhoan Allah ku ngandalkeun puasa. Da rumaos tadi puasa na kitu teh nya lembur tadi kudu kerja lembur. Tah ieu memang urang tos biasanya ngahanca gaduh hanca. Ngaos Quran teh satahun sakali Ramadan wae nya. Urang teh gaduh hanca ngahatamkeun Al-Qur'an. Kadang mah di musola sok babarengan tos tarawih teh. Tadarusan gitu. Tadarus. Jadi teh urang teh memang hayang ngahanca setahun sakalinya minimal tamat Al-Qur'an. Para ulama mah jadi antawisna aya nu nya minimalna sadinten sahataman, sawengi sahataman. Beurang sakali hatam, penting sakali hatam. Ngaos Al-Qur'an teh. Ari urang mah bujeng-bujeng ya. Bujeng-bujeng satahun ge sakali. Satahun sakali sawengi saayeu. Nya para ulama. Bahkan aya namatkeun teh dina sajeroning salat wengi, sajeroning salat hatam Al-Qur'an. Urang mah apal teh kulhu deui gitu. Da tarawehan ge di daerah timur tengah di daerah Arab mah sanes ti atakasur, sanes ti al-hakumut. Rata-rata di urang mah kan al-hakumut nya. Ari di daerah Arab mah ditu sa Al-Qur'an tau tarawih teh. Nya malam pertama Al-Baqarah meureun. 20 rakaat. Dibagi 20 we Al-Baqarah. Ajikeuna urang mah ieu nya, moal kuat. Sakarabul mah. Moal kuat. Eta teh nya ka Bogor nanti nuju di Mesir. Ti Isa, nya Isa biasa tabu sebenarnya tabu dalapanan berarti nya. Tapi Isa teh tabu dalapanan setengah dalapan kan ya. Setengah dalapan dugi ka sahur. Tarawih teh dugi ka sahur
Leres dugi ka tabuh tiluan. Mun beres teh. Ya ora usah kalabur mah. Iya maksudnya. Urang pami bade ngandeleun taraweh, jadi banding gending taraweh batur mah gending taraweh urang mah kieu express dinya. Nu 20 rakaat bari jeung awasana al-hakumut. Awasan teh doleh. Sekedar gendingnya dina media sosial baca dulu dolin. Amin. Karena itu awasan teh. Ya, terus saja berarti kira langsung saja betul. Batu harus ngobrol mencarkan masih kan witir. Ya sami di Sukamulya tahu setengah salapan kirang saparapat. Beres witir teh. Ya sami. Ya berarti saya tegancang teh cepet teh. Kalau pemi cepet teh mah mungkin beri pisah salatna. Capek ya kalau orang teh takbir geus nongkrong deui capek teh bisi utah Allah tadi terus di mam teh nya menuju maghrib ka naon bisi utah taraweh teh gancang teuing cenah gerakanna lieur tah enak gitu deh dina bab buka puasana saeureum Ghazali ulah seueur teuing nya ulah sakala teuing di imam saeureum Ghazali gitu. Ketika orang naon namanya teh buka puasa ulah kira-kira nepi ka 2 kali lipat tina makan urang. Ulah jiga ngodoan dahan tadi di isuk kitu nya. Tuang nanti gitu teh. Ulah jiga rek balas dendam. Lah sok aya nya sepuh. Ieu tah. Ya ari sepuh ka dieu mah da emang gitu biasanya. Ari nu rada ngarakeun ieu biasanya. Yo nu warna kolak, korma. Turun nyes. Ya segala asup gitu nya. Lebih ke kamarkaan gitu ya. Lebih ke kamarkaan. Tah saur Imam Ghazali eta teh kirang sae. Buka puasa anu sebatas gitu teh. Jadi bertentangan sareng tujuan puasana. Kan tujuan puasa teh urang di antara teh urang hoyong mengendalikan hawa nafsu urang. Ari ayeuna pas buka puasa langsung dilajur. Langsung dikencarkeun. Bebas, ayo sadayana sagala nu aya teh imam. Tah eta mah jadi bertentangan sareng tujuan urang berpuasa. Kan tuan diantawis tujuan itu tadi teh ya, urang mencoba mengendalikan nafsu urang. Sanes urang anu dikendalikeun ku nafsu. Puasa teh. Ya, kajian teh kira tas taraweh da ngawanang teh. Kadang-kadang terjun ke dalam nafsu dah tahu Korma tilu ge cekap ya. Korma tilu cekap. Terus gorengan 2 cekap. gorengan 10. Eta teh urangnya terlalu kasieun. Da saresna Kangjeng Nabi kantos buka puasa dengan saukur ku hiji korma. Hiji korma ukur buka puasa teh. Tapi jangan. Urang teh kadang pami barang imam seueur ketika puasa teh sok power teu kuat. Sok power teu kuat padahal mah ku sakedik oge nu penting mah ulah kosong teuing. Komo korma mah sae gitu nya. Korma mah kan sae. Ya orang sahuap 2 huap ge cekap. Minimal mah urang teh ngajaga ulah kosong teuing.
Tanya saya nama gitu orang ketika puasa teh berbuka teh nyesa kumaha tos biasa gitu nya ulah seueur teuing sok dilebetkeun. Jeung utamana anu halal penting nu halal. Margi percuma orang puasa tapi bukana kudu haram. Puasa mah puasa tapi bukana ku perkara anu haram. Eta mah jiga obe iku ciki bari obe tapi ku ciki gitu ya saur pada guru mah. Awal hasil dina bab puasa. Itu mungkin aya pembahasan teh nya pamita acan dikur. Dugi ieu biasana dugi ka Irang. Tilu kali pertemuan Ramadan. Ya berarti ada 2 pertemuan deui tah ya. Urang ngabahas bab puasa kene sami. Saeuna mah nu 5 ieu urang sami-sami jauhan. Nu 5 tadi nu mantang urangan kana pahala puasa kahiji ngabohong, kadua ghibah, 3 namimah, 4 sumpah palsu, 5 ningali make syahwat. Syahwat dari syahwat perut atau syahwat kelamin gitu. Nah, yuk urang diajar memperbaiki kualitas puasa urang. Pami urang teh rumaos masih kirang keneh dina masalah puasana, urang kerja lembur ngalakukeun kebaikan anu sanes. Sepanjang puasana maos Al-Qur'an, zikir, sedekah, maos, ngiring pangaosan, sareng mungihna tarawih ulah hilap. Momen tujuan artinya urang teh momen tarawih. Da tarawih mah kan saukur aya dina bulan Ramadan. Dina bulan Ramadan piraku urang teh kitu nya. Satahun sekali kitu. Kengingnya 5 eta nya. Urang sami-sami tingkatkeun kualitas puasa urang. Ulah di kampung teh puasa teh kitu we jeung kitu. Ayeuna mah urang rada sae deui rada tingkatkeun kualitas puasana. Kirang keneh teu. Kirang keneh teu. Aya kita terangkum masalah sekali tadi kan sekeditinya pami mangga sekediti gitu kan tadinya jalma anu puasa bulan Ramadan karena iman bari nyupri ganjaran maka bakal dihampura dosa-dosa anak Gusti Allah. Iman maksud iman nanti kumaha. Jadi urang teh kahiji puasa Ramadan teh kahiji kudu karena iman. Sareng mengharapkan pahala di Allah. Karena iman jeung mengharapkan pahala nanti di Gusti Allah. Sanes ku sabab yang disebat jalma anu saleh tukang puasa gitu. Tah kahiji karena iman. Iman teh kan urang ngaku jeung narima kana naon kana kewajiban puasa. Dan dina Al-Qur'an kutiba alaikumusiyam diwajibkeun puasa atas kalian atas kamu semua. Nah, itu kewajiban urang puasa teh. Jadi aya kesadaran ieu teh puasa kewajiban urang. Ketika urang puasa teh urang teh ngalakukeun kewajiban. Sareng dina niatna urang teh hoyong karidoan Gusti Allah, hoyong pahala ti Gusti Allah sanes hoyong disebut saleh. Hoyong sanes hoyong disebut rajin ku batur. Jadi imanan dina hadisna kitu, imanan wahtisaban. Mantap ku sapalih guru mah dina niatna sok ditambihan. Di dia kumaha niatna? Nawaitu sauma qadin an adai fardhu sahri Ramadana hari ihsanati imanan wa ihtisaban fadlillahi ta'ala. Yang imanan wa ihtisaban ya. Memang supados ingat kadinya urang iman, ya imanan wa ihtisaban. Urang teh iman, percaya ngaku jeung narima kana kewajiban puasa.
sanaos can tiasa bener-bener ngalaksanakeun puasa anu sabener-benerna dohir batin teh. Sareng tetep urang teh ngalaksanakeun puasa ieu teh ngarepkeun kana karidoan Gusti Allah. Eta dua tambihan deui, ngemutan deui ieu mah ngemutan deui. Imanan wah disabar. Karena iman jeung nyuprih ganjaran Allah. Tambihan teh dua, bonus hiji kita hiji. Tambihan deui toh. Nyelesai ya deh, nyelesai teh. Ah jika enggak. Seraya lanjut. Kalau dengan berberang, nama tes teh khawatir can nyangu, mau khawatir can nyangu. Dia teh bobok kali. Kemarin tuh suku udah habis sumpah. Tapi ada isi deh, hari nyantai. Salawat kanjeng Nabi dina hadis kursi nyarioskeun kieu. Gusti Allah Subhanahu wa taala ngadau kullu amali ibni adama lahu. Setiap amal anak Adam, urang teh sadayana teh anak Adam teh. Anak Nabi Adam. Ya, ada orang teh bapak mah sami nabi sadayana geus Nabi Adam. Dia kapumpur sahabat, hoyong diajakan bukan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi abdi tumpak naon ya? Soal kanjeng Nabi teh kek cenah ditumpakeun kana anak onta. Kek ditumpakeun kana anak onta. Atuh kanjeng Nabi karunya cenah anak itu ditumpakan ku urang teh moal kuateun. Kan emang onta anak saha? Ya emang onta anu kolot anak saha cenah. Da anak onta-onta kene sanajan geus kolot ge. Urang ge sanajan tersalah rebuh ge teh sami anak Adam. Anak Adam ajdi dunya mubara. Jadi aya zaman kitu teh. Sami anak Adam kene. Setiap amal anak Adam eta kin eta teh dipasikeun deui langsung ke anak Adam tersebut kecuali puasa. Puasa mah eta mah khusus karena Allah. Illa sauma fa innahu li, kecuali puasa. Puasa mah eta ngan saukur karena kaula. Ari amal-amal nu sanes mah bakal langsung balik deui ka urangna. Ari puasa mah teu. Eta mah langsung ku Gusti Allah. Diurusnya langsung ku Gusti Allah. Sabab ari amal nu sanes mah sanes puasa. Amal-amal anu sanes puasa tiasa katinggal bentukna. Bentukna tiasa katinggal. Anu nuju salat tiasa katinggal gerakanana. Nu nuju ngaos Quran tiasa kapuping suarana. Tiasa katinggal calikna nuju nyahareupan Quran. Adi nu puasa. Nu puasa mah teu katingali. Bentukna jalma nu puasa teh sapertos kumaha? Teu katinggal. Bahkan geuning sok aya dina iklan. Puasa-puasa kok tetap segar? Apa sih rahasianya? Kan sok aya kitu geuning dina iklannya. Kan jika nu puasa teh kudu leuleus gitu nya. Padahal mah teu. Puasa mah tetap puasa, tapi tetap aktivitas seger. Tuh, jadi bentukna puasa mah teu katinggal. Eta mah mungkin dibalesna ku Gusti Allah khusus langsung. Amal-amal nu sanes ngaos Al-Qur'an dilipat gandakeun minimal 10. Pami sae tabihan deui ka 100, deui ka 700 kali. 700 lipat. 700 kelipatan. Ini dina bulan Ramadan teh. Tapi dina bulan Ramadan teh gitu nya. Teh dina puasa mah
Ieu mah dibales teh ngan saukur Gusti Allah nu uninga langkung ti 700 kali lipat. Sabab puasa teh katinggalian ku batur. Ya ada teh lamun puasana anu sampurna teh tadi sanes kan saukur zahir tapi batinna oge puasa. Eta pahalana eta mah langsung ku Gusti Allah moal aya nu uningangan. Engke asup sorgana ge kana lawang royan. Asup sorgana ge lawang royan. Jalma anu ahli puasa, puasana bener gitu. Ahli bab royan, lebet sorga nanti karena bab royan. Terus aya jalan VIP, kelas VIP. Sekali deui amal nusanes mah ku Gusti Allah teh dijelaskeun pahalana sekian. Tapi puasa mah ngan saukur Gusti Allah unggul nu terang. Namun puasa saudara-saudara sih, Pak, maksudnya teh kumaha? Maksudnya teh saking ageungna pahala puasa, ieu mah langsung ku Gusti Allah. Ari pahala-pahala nu sanes disebatkeun ieu kali 10 kali lipat, aya 100 kali lipat, dugi ka 700 kali lipat. Tak ari puasa mah langsung ku Gusti Allah anu pohara ageungna teh teu anu terangkeun. Dan memang bentuk puasa nama orang teh anu terang. Biasa wae gitunya, pada rias gitu. Dina wajahna pucet, padahal mah tadi tos nyeblak. Ieu mah di make up we gitunya. Di make up gitunya. Dan tuh jadi hujan. Ari hujan mah berarti nambahan. Da uwi ge naon hujan. Cerah. Ini yang gerimis, uwi hujan. Jika hujan poyan namanya, sebenarnya hujan poyan, naon dia? Tak itu puasa artinya puasa ngan saukur pahala ngan saukur Gusti Allah unggul meninggal. Hari amal-amal saya seperti diharuskan ku Gusti Allah. Aya 10 kali lipat, aya 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Hari puasa mah langkung ti eta Gusti Allah langsung anu ngurusna. Entah kurang mumpung masih dipasihan taufik kanggo puasa, kurang rada bebedah di puasana. Nu 5 tadi upayakeun ulah sampai remen teuing, pami remen teuing kan ngurangan ya. Ngurangan bohong sekali 2 kali. Wah, terus jadi beberan jadi teh aya pahalaan gitu puasa. Mantak saurang jadi pantes. Kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi illal jumu'u wal atash. Seueur jalma nu puasa tapi teu ngagaduhan naon-naon tina puasana teh. Ladang puasana teh teu gaduh naon-naon kecuali lapar jeung haus we. Naon sababna? Nya tadi nu 5 perkara tadi teh teu aya ladang pahalaan nilaina plus berarti plus. Bisi kalau begitu. Hari pertama mah wudu teh longkot, kamu hilang, bisa hilang. Batal teh ketemunya. Salarus nama wudu pami urang tiasa mah wuduna teu sawi asnya. Justru tetap sunat ketemu, sunat ngisteu cai ngan lalaunan ulah dibanget-banget. Nu mantak badan teh lamun caina tos ngalewat ka dieu.
Iya, ari ketemu nu normal mah nya moal-moal langsung burakeun deui ulah ieu mah ketemu nanti 3 kali anu diburakeunna 2 kali. Tah eta nu mantak batal teh. Ketemu mah teh mantak batal teh. Ketemu wudu tetep disunatkeun nya dina wudu ketemu. Tapi naon ulah dibanget-banget deui. Ulah dibanget-banget deui. Sareng pas ngisuk cai kana pangambungna ulah dibanget-banget deui. Tapi pami teu naon teh? Pami mantak mangmang mah pami mantak ragu mah geus tong lah gitu. Tong sagala ketemu, tong sagala ngisuk cai. Bisi tadi teh ari nyium nama 3 kaluar nama diburakeun nama 2 kali. Pantesan seger wae. Urang mah puasa teh seger wae kunaon dawam wudu. Dawam wudu wae kumaha wuduna nya? Eta pas kakemu 3 kali, tapi nu diburakeun 2 kali. Ya seger wae atuh. Pertama tanya mana putih Indonesia gitu. Jangan bahasa. Iya seri segar teh. Saya haus. Alhamdulillah panas teh caranya. Ya nanti kalau jangan haus. Ai patarosan deui teh. Ayam. Kan? Ayam. Pamit aya lah cek apunten nya. Mudah-mudahan anu diawas ku urang sing aya manfaatna khususna kanggo urang sadayana sehingga puasa urang janten puasa anu lebih berkualitas deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu panginten wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asharina wa li azwajina wa awladina wa masyayikhina wa ulama'ina wa ikhwanina wa akhawatina wa aqribina wa aqwamina wa ashabina wa ahbabina wa man ahabbana wa man awhakun alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتخشعنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والبركة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين.